Raksa Art Production. Baheula loba pisan jalma nu kaedanan ku judi togel. Salah sahijina kuring. Ngaran kuring Iwa. Kuring baheula masih keneh gawe di salah sahiji pabrik kabel. Kulantaran gaji sabulaneun ngan cukup ukur babayar hutang hungkul, atuh nya kuring akhirna nyobaan kana judi togel. Kuring kabita ku hadiahna nu lumayan cukup gede mun bisa tembus 4 angka. Nya lumayan oge mun tembus 2 angka jang modal masang deui. Waktu istirahat gawe salian dipake jang dahar atuh ku kuring ge dipake jang ngutak-ngatik angka. Ceuk batur mah katelahna ngode. Kuring ngode di baturan ku sobat nu sarua resep oge kana judi togel nu ngaranna Didi. Wah, tah nomor jago kuring ye 26 3 jeung 4 hiji bisi rek dipasangan ye. Ah, maneh mah di kamari ge dipasangan nomor pamere maneh geuning ka laut euy. Beak euy modal urang sakitu modal meunang injeuman teh. Nya sugan we atuh ha. Akhirna nomor si Didi jeung nomor pamanggih kuring beuting harita dipasangan. Mun menang tong pohonya ka urang bati kotret-kotretna. Siap di. Isuk-isuk kuring gura-giru neangan kabar nomor sabaraha nu bijil peuting tadi. Atuh kuring nampa kabar ti agen togel yen peuting nomor nu bijil teh lain nomor nu dipasangan. 4-12 nu bijilna. Kalaut deui ah. Kuring kukulutus dina jero hate naha nomor teh beut eleh wae. Jeung kuring hayang ngasaan kumaha rasana meunang judi togel. Nya kabeneran pisan basa kuring gawe panggih deui jeung si Didi. Manehna boga info beja ti batur aya cara sangkan bisa menang nomor togel. Wah,
Urang boga info ye. Cenah mun hayang nomer nu jitu kudu nyobaan sare di gua nu aya di Gunung Padang. Geus kabejakeun cenah loba nu tarembus 4 angka euy. Ngadenge info sarupa kitu nya kuring bungah pisan. Aya bongbolongan bisa tembus nomor togel. Asli di. Ayulah orang kaditu. Ngan urang mah minta dibaturan weh ku maneh. Siap. Saminggu ti harita kuring jeung si Didi indit ka Gunung Padang. Teu poho sakalian mawa sagala kabutuhan keur sasajen di ditu. Sanggeus ngobrol kahayang kuring jeung Kuncen. Terus eta aki Kuncen nganter kuring doaan ka guha. Kang Iwa sareng Kang Didi mangga gerak karulem di dieu. Da izin parantos. Tugas abdi mah atos beres. Nyanggakeun. Nyaki atur nuhun. Di jero guha kuring dicaangan ku lampu cempor. Mimiti mah guha teh biasa-biasa wae. Kuring ningali si Didi teuing keur naon. Da katingalina biwirna keur komat kamit meni husu pisan. Teu karasa waktu geus jam 2 subuh. Mimiti kuring ngarasa aya anu aneh. Teuing ti mana aya angin gede nu asup kana jero guha. Kuring jeung si Didi silih pelong. Teu lila pas angin ngaleungit. Kuring ngarenjag. Kuring ningali aya hiji makhluk nu jangkung gede. Sirahna make mahkota. Uuk kumis jeung jenggotna ngarwig. Awakna pinuh ku bulu. Nu jadi pikasieun kuring eta makhluk sihungna rangeteng. Tiga nurek ngahakan kuring duaan. Sia yang naon sarare di tempat aing.
Hapunten, sanes kumawantun. Dupi ieu sareng saha? Aing raja di tempat ieu. Sia neangan naon di dieu. Pamugi Kanjeng Raja kersa masihan milik zaman kiwari. Nomor togel tea. Di dieu mah eueuh nu kitu. Mun sia hayang harta, tah ku aing dibere. Tingali kahanap suku aing. Kuring langsung ningali ke suku eta makhluk. Nya bener weh, kuring ningali emas inten permata dina jero peti. Ngan aya syaratna. Aing teu menta tumbal. Ngan sia kudu kawin jeung anak aing nu kaopat. Siapkeun ku sia kamar kosong. Ke anak aing bakal datang. Eta ge setahun sakali. Hapunten, Kanjeng Raja. Abdi mah atos gaduh anak pamajikan. Kuring bari ngareret ka si Didi. Matana molotot bari teu bisa ngomong nanaon. Bodoh sia mah. Anak aing geus 3 karawin jeung manusa. Eueuh nu nolak. Tapi sia mah nolak. Sakali deui aing nanya, daek teu sia. Hapunten, Alim. Sanggeus kuring kitu, eta makhluk ngereles ngaleungit bari dibarengan deui ku angin gede. Isu keneh kuring jeung si Didi nyaritakeun kajadian nu tadi kaalaman pas di jero guha. Aki kuncen emang ngaenyakeun. Emang nu ngageugeuh di eta tempat boga anak 7. Ngadenge yen kuring ditawaran kawin jeung anak raja, Aki kuncen mah ngan bisa seuri. Eta mah teu langkung Kang Iwa. Nyanggakeun Aki mah. Sababaraha bulan ti harita kuring ge geus rada poho kana kajadian di Gunung Padang. Kuring kabeneran keur sorangan di imah sabab nu jadi pamajikan jeung budak keur arulin di luar. Eueuh deui pagawean. Nya kuring teh lalajo TV jeung pas pisan aya pertandingan Persib. Pas kuring keur anteng lalajo, nah atuh tetempuan kuring asa jadi kabur. Teu jelas katingali Joel
ayah sebodas. Lila kalilaan eta haseup ngawujud jadi makhluk jangkung gede. Eta wujud sarua jeung makhluk goib nu di Gunung Padang. Bener pisan, ieu raja nu ngageugeuh Gunung Padang. Iwa, tong reuas, ieu aing. Kuring ngarenjag, ngadenge sora sarupa kitu. Sok, sia hayang naon. Aing dicumponan. Asal isuk sia datang ka ditu. Bisi sia yang panggih jeung anak aing. Aing dibawa. Sanggeus ngomong kitu, eta wujud makhluk goib teh ngereles leungit teuing ka mana. Atuh, kuring langsung nelpon si Didi nyaritakeun kajadian nu bieu kaalaman nya sakalian rek minta anteur deui ka Gunung Padang. Isukna kuring jeung si Didi naik motor nyemprung ka Gunung Padang. Aki kuncen ge geus ngarti. Kuring jeung si Didi biasa dititah sare di jero guha. Bener weh, geus lewat jam 1, kuring ngadenge sora kareta kuda di jero guha. Samar-samar kuring ningali aya kareta kancana ngalayang ngurilingan eta guha. Kuring ningali eta kareta kancana dikusiran ku raja jeung putri nu ngageugeuh ieu tempat. Kuring teu bisa ngicep sabab kuring ningali eta putri meuni geulis pisan. Geulis kawanti-wanti lain saukur omong, tapi geulisna eueuh tanding. Eta putri make siger jeung di baju brukat. Teu lila eta putri teh ngadadahan ka kuring. Kareta kancana nu tadi ngalayang ayeuna geus aya di hareupeun kuring.
Teu lila eta putri teh turun tina kareta. Kuring ngarenjag sabab kuring ningali eta putri eueuh sukuan. Leungeunna kekarayapan mari maju ka tempat nu poek. Terus manehna ngomong, "Hayu Kang Iwa, ongkona hoyong penak sareng abdi. Ku abdi diantos di dieu." suku kuring ngadadak teu bisa digerakeun. Tuur karasa ngaderek-dek. Sanggeus eta putri turun tina kareta. Eta kareta kancana teuing ka mana ngilesna. Kang Iwa, Kang Iwa, Kang Iwa. Kasieun kuring leuwih gede tibatan kahayang kuring. Nu akhirna kuring ngahep-hep jeung si Didi teu daek nyampeurkeun eta putri. Sok sanajan eta putri geulis kawanti-wanti, tapi kuring teu kuat nandangan kasieun. Bae teu kawin jeung putri geulis ge. Bae gagal menang harta ge. Nu penting kuring jeung si Didi salamet. Awal kuring jeung si Didi ninggalkeun eta guha. Eta kajadian ku kuring dijadikeun pangalaman. Lamun neangan milik moal aya nu instan. Malah nu nyata mah urangna kudu ikhtiar. Kuring ge alhamdulillah masih ditangtayungan ku Gusti Allah. Nu ayeuna kuring loba bersyukur kana milik jeung rejeki nu dibere Gusti. Masih keneh loba jalma nu leuwih ripuh hirupna tibatan kuring.